si Neng Ica sia teh meh geus ditalaku salakina. Ayeuna teh geus tara balik ka kontrakan, jang geus pitaranjang. Euleun Neng Ica deudeuh teuing. Cek saha di sia emong. Kada bisi salah ngagosip sia. Sia mah teu benang di bijaan. Heuh sia teh menang bejana ti saha eta? Sia mah teu kudu apa teh meh. Pokona mah aya info perjandaan, urang mah geus nyaho ti heula. Ayo atuh urang ngagosipna teh si Oneng. Ayo ah. Oneng. 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 Aya naon besti-besti pasir kana njem duit. Sia mah kitu wae ka urang teh. Eta mah nginjem duit mah keur episode hareup. Mah urang ngagosip heula. Gosip aya naon? Aya randa anyar. Tidak bisa. Info dukun nutok cer. Orang dek pasang susuk tong sampai Oneng Aukarin tersaingi. Hah? Keur sia mah ku aing dipasang susuk sosodok. Meh merenah ngagosipna hangen ka dieu. Unggah. Ayo turun cenah ayo urang ka dia. Sudah. Buru. Aing belah dieu. Sia buru di dia dieu. Tapi guys, urang mah penasaran. Eta si Neng Ica papisana gara-gara naonnya? Palingan lagi masalah duit. Mun teu kitu bagan anyar. Ah ku urang mah rek diajak Sri Jadi, abe namahan personil. Ulah teh meh, lamun di dinya ngajakan si Ica, ku urang moal diberi injem di duit. Heeh, teh meh atuh diajak. Engke lamun diajak judulna lain 3 Sri Jadi deui. Oh heueuh nya. Hayu atuh aya nama urang init. Itu arisan bisi ka burudak. Oh, hayu atuh Neng. Hayu atuh. Alah. Geus ka tukar dieu nya. Menilila awa ih ti mana wae nya. Biasa we aya jelema penting mah sibuk. Kumaha maneh we lah. Mana jelemana can ka dieu geuning hanas urang rusuh. Ni geuleuh urang mah tadi ngadaguan maneh di pelak di sisi jalan. Lah tunggus lah tong dibahas lah geus. Pinter kodeks ya mah. Cak, mana geus ngadenge can gosip anyar. Gosip naon mending ngajak ngagibah we ya kieu teh. Gosip soal maneh ih. Maknya orang digosipkeun. Piraku tengah denge di kidul sakitu rame. Da urang mah bosen ngadenge teh Neng Ica we. Kumaha gosipna wa? Maneh cenah jadi randa anyar heueuh. Hah? Astagfirullah. Cenah salaki maneh selingkuh. Jadi maneh minta pisah. Anjir lah, cik atuh ngagosip teh nu alus saeutik. Nu alus mah mau diomong-omong ku batur, lamun gorengna pasti bakal dibeja-beja, bakal rame. Hanya piraku orang disebut randa. Keur mah heueuh. Bae we atuh diomongkeun mah ngarah terkenal. Sugan we engke mah aya nu nga-endorse. Endorse beungeut maneh hurung. Teu atuh pan ngaranna ge susuganan. Oneng, itu tempo si Awa jeung Neng Ica di dariekeun naraonnya. Cik urang sampeurkeun si Ica bener jadi randa. Kela tong waka, mingge urang intip heula. Oh, atuh ide bagus. Awa, hayu menilila urang balik we. Kayak heula atuh maneh mah menik kitu ke pelanggan teh. Pelanggan? Pelanggan naon sia Oneng? Shh, urang dengekeun heula. Lamun eueuh duitan teu sudi da aing mah ngadaguan ge. Heuh mah kan santai heula weh. Santai-santai maneh mah ngeunah ngomong kitu urang nu capena. Fix, ieu mah pasti open BO. Astagfirullah. Aslina Neng Ica
open BO neng. Heeh, ai maneh teh kadenge bieu sirah we di tiung ai handap. Au. Hus, mana mah kitu wae ka batur teh. Bener ai maneh. Itu maksudna naon si awak pilueun. Oh neng, si Awa jadi germo. Mung aing mah boga alo jadi germo. Meni geuleuh lain germo, mucikari meh halus eutik. Si Awa jadi mucikari. Jempet dari kapan sih? Awa! Awa! Iya mah kira mengen deui Ca. Geus pasti kalakuan Sri jadi. Asa sarepik ieu teh kamaranna jelema asa areueuh. Awas, ku aing dibajakeun ka indung mana ya. Kak. Ya kunaon ieu sareueuh kieu? Kurang si Awa? Kepo sia mah. Si Oneng mah. Buru eta si Awa kunaon? Bayar waceban. Kitu ih. Bisa lagi urang nu kitu mah. Iki si Awa jadi germo. Astagfirullah. Aya kemajuan geuning ayeuna mah jadi germo. Kemajuan anak sia nu kitu patut. Rek tanya kenas mah. Di mana si Awana? Di kaler kendungan pelanggan. Waduh. Hebat geus saya pelanggan. Itulah. Sok mulu riweuh budak teh. Awa. Kabeneran. Aing malas dah. Teh Ica. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Pasti aya kahayang nyamperkeun urang. Bisa dibilang gitu sih. Tapi kita nama orang ngajak kerjasama. Kerja sama naon? Ya soal bisnis maneh nu anyar atuh jeung Teh Ica naon deui. Bisnis anyar. Maksudna Kan manehna ge apal. Followers TikTok urang teh loba. Tah mending promosikeun ku urang. Ngarah pelangganna makin rame, makin banyak, makin membeledak. wah, ide bagus, Wak. Lumayan atuh sugan dagangan orang laku. Laku miris. Tumben maneh bener Ki. Berarti hari kitu mah urang kudu lebih banyak produksi keripikna tuh. Nya heueuh lang kemah urang bakal tambah sibuk. Keripik. Jualan keripik? Har, nah ada orang memang dagang keripik. Nu kieu ye. Norostos snack. Emang maneh pikir urang gawe naon? Cenah maneh jadi germo. Mun maneh jadi germo berarti Teh Ica Terus maksud sia aing jadi lonte Ki. Aing jadi germona. da urang mah ngadenge ti batur. Kelewatan ieu mah, Wak. Bejati saha sia? Heuda, sumpah aing mah ngadenge ti batur, aing mah ngadenge ti batur eta mah. Ah, gandeng we siapa ngomong-ngomong, siapa ngomong-ngomong. Guys, urang tangan jalan mana ayeuna hayu. Geus jam PI maneh era ih. Ngerakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, aing mah kunaon? Jece, si Awa jadi baong. Heueuh JJ aya nama wayahna we si Awa urang balikeun ka indungna. Teu saha eta teh? Kan urang tadi ngali sorangan keur megat pelanggan. Naon da eta mah megat JJ tadi rek bikin keripik jang asupan-asupan ka warung. Oh, si Awa teh berarti henteu kitu atuh. Nyante atuh mah astagfirullah. Jeung manya we bari nage atuh. Sia mah oneng bari lagi atuh. Tuh jadi we fitnah. Ieu nah jadi urang panu mau gosip lagi si Emong mimitina ge. Heuh, berarti ieu mah fitnah teh ti si Emong. Ayo tuh ayeuna mah urang samporikeun si Emongna. Ayo. Parupa jelema.
Hahaha. Asa puas ngurusna tugas si Iki. Sarua. Naon sih jelema teh? Teuing tara-tara kitunya. Tapi awas sahanya nu nyebarkeun gosip eta. Urang mah jadi curiga ka si Bi Emong. Tapi urang ge penasaran we urang tuturkeun. Emang kadieu sia. Naon sia dari wah? Asia emang ngomong teh ka mana karep we. Pajarkeun si carana geuning teu. Jadi wes si awake ka bawa. Da urang mah sesuai fakta jeung piling urang. Sabab salakina tara aya di imah. Ah, piling mana mah basi. Oh, da sia mah sarua kompor. Awas sia nyeri emang. Oh iya. Katakan hidup mah tos loba ngomongkeun batu di